Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Salsari Nur Fauzia bade nyaritakeun carita babat Panjalu. Prabu Boros Ngora teh salah sahiji raja Panjalu. Kagungan putra dua nyaeta Raden Arya Kancana sareng Arya Kuning. Nalika ngarasa mujehna ecak ngeureunnan palai, maren muru ngabagawan anjeunna milih Raden Arya Kuning pikeun nuluykeun manjangkeun lalakon Panjalu. Sang Prabu mungkur tatan-tatan ngabagawan miang kajampang kalih kulawarga, kalebet Raden Arya Kancana. Raden Arya Kuning jeneng raja, mimpin rahayatna kalayan wijaksana. Panjalu tingtrim kertarharja. Hiji waktu anjeunna aya karep palai ngabedahkeun situ lengkong. Tuluy ngutus mantri pikeun ngangkir ramana ka Panjalu, hanjakal Prabu nu tos sepuh teu tiasa nyumponan pangangkir putrana. Prabu Boros Ngora laju ngutus Raden Arya Kancana pikeun ngawakilan anjeunna. Sadugina ditapel wates dayeuh, Raden Arya Kancana katut penggawa ngantos dipapapkeun ku rakana. Orok kaya Raden Arya Kuning kalah sukan-sukan ngalalauk. Nilah polah rakana kitu, Raden Arya Kancana bendu tuluy ngubrak-ngabrik dayeuh nepi ka antukna patelak pisan jeung rakana. Eta kajadian teh dugi ka Prabu Boros Ngora. Satuluyna anjeunna ngutus Kampuh Jaya nu dipercaya bisa ngungkulanana. Antukna nu parasea teh alakur deui. Arya Kuning masrahkeun kalungguhan ka laina, Arya Kancana. Ti harita Arya Kancana ngadeg bupati ngagentos rakana. Tidinya Kampuh Jaya dipaparin jujuluk Sang Guru Haji. Satuluy anjeunna diistrenan jadi patih di Panjalu. Paheyeuk-heyeuk ngolah nagara sinareng Sang Raja Arya Kancana. Panjalu tinemu dieu jeung katentreman. Arya Kancana digentos ku putra nu cikal, Sang Hyang Teko. Panjalu saterusna dipimpin ku Seuweus Siwi dalem Cilangkung kayaning Arya Kadali Raden Martabadahin, Raden Martabaya, Raden Arya Natibaya dalem Sumalah, Arya Satana, Raden Wirabaya, Raden Wirasatrusna, Praja Cakranagara jeung saterusna.